Ye, jelema beunghar baheula mah tara sombong, tara pamer. Anu osok pamer jeung sombong mah anu baheulana sangsara pek ayeuna beunghar. Bener teu? Paladageun. Dengekeun ontohon. Ceuk saha randa barang bekas. Ye, barang bekas ge bisa didaur ulang ari di tangan yang tepat mah. Begitu juga randa. Randa mah bakal jadi ratu di tangan laki-laki yang tepat. Tapi randa bakal jadi babu di tangan laki-laki yang bangsat. Paham? Baladageun. Dengekeun Besti, pamajikan zaman ayeuna mah geus teu usum nyamenye. Seulah saeutik-saeutik lewe, salaki berulah lewe, salaki bertingkah lewe, saeutik-saeutik lewe. Ye, ingat, lamun salaki bertingkah keng imbangi, ieu teh rumah tangga, lain rumah duka. Bener teu? Baladageun. Kumaha lur? Hirup di handap. Capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur. Omo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we tah. Nah hanya pamajikan teh beda cara keur parawan, geulis, langsing, seungit. Nah ari geus kawin cigak kitu. Ye, nu disalahkeun mah lain awewena, tapi salakina. Nah teu era eta geus kawin jadi ramijun. Minimal lamun teu bisa keur ngarawat diri pamajikanna, montong ngaruksak mentalna. Bener teu? Baladageun. Ceuk keur diomongkeun itu ku tatangga, keur digibahkeun ku tatangga. Dengekeun. Aing sabar bukan berarti aing lemah. Aing cicingeun bukan berarti aing eueuh kawani. Aing teu ngomong bukan berarti aing teu bisa adat-adatan. Tapi cicing leuwih elegan tibatan kos maneh. Loba julid, loba iri dengki. Bari jeung eueuh kawani. Buktina eta ngomongkeun tukangeun. Bener teu? Baladageun. Ye, aing update status jeung update video di sosmed teh hiburan. Ulah sok baperan. Aing aya nu ngomen cemburuan. Aing aya nu muji di cemburuan. Ye, lamun sakirana maneh cemburu ka aing, cancang eta boga salaki dina tunggul domba. Ulah sina nyanyo HP. Kunaon? Karek nyaho dunia sosmed. Ye, dina sosmed mah rupa-rupa. Aya anu minta perkenalan, aya anu minta pertemanan, aya anu jadi duduluran. Tah eusina teh kitu. Lain kalakah cemburu ka aing. Baladageun. Caca, kata-katanya dong. Yo, aing mah tiba heula ge teu bisa kana matematika. Maka aing mah teu hitungan kawasia. Paham? Baladageun. Yo, tong nanya dulur urang aya sabaraha urang. Tanyakeun mah di saat urang sangsara balangsa aya sabaraha urang dulur urang ngulungan urang. Paham meureun? Baladageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Sabenerna mah aing teh hayang ngarukiah tatangga. Anu panasan ka urang, anu julid ka urang, anu iri dengki ka urang. Ngan sieun ngomong kieu ustadna, si eta mah setanan. Ngan kitu we kalakuanna emang ciga setan. Itu tah Besti. Baladageun. Kumaha ieu boga salaki beuki judi, boga duit saeutik ge dipake judi, lain di kapamajikankeun mah. Jadi kudu dikumahakeun eta nu ngaran salaki. Diganti. Yeuh, lamun hayang hirup senang ganti eta salaki. Eueuh ti dituna judi jadi beunghar. Nu aya ge balangsak, sangsara, malarat. Hayang neangan untung tinu enteng kalakah buntung. Mending piceun ganti. Yeuh, aya resep judi mah. Lamun resep usaha pertahankeun. Nah teu baladageun. Ari ngahina batur pinter, tapi bodoh kana ngaca. Ngaca heula samemeh ngahina batur. Ulah sampai leuwih goreng ti jelema anu dihina ku maneh. Baladageun. Coba anu deket mah bau tai, nu jauh mah sengit kembang melati. Coba anu deket mah
bau tai atunya heueuh. Dan deket mah mantuan ku tanaga, mantuan ku waktuna, jeung mantuan sajabana. Tapi teu dianggap. Coba ieu anu jauh mah sakali datang ka imah mawa rambutan sakilo. Dipuji-puji, dipuja-puja, bahkan dibeja-beja jeung dianggap ku kahadeana. Pala dageun. Dengekeun ku maneh. Sosmed mah tempatna hiburan. Geus kolot, lain tobat, umur, era ku anak incu, lain kalakah ngonten. Dengekeun ku maneh. Sosmed mah tempatna hiburan, tempatna berbagi momen. Aya anu konten masak, aya anu konten edukasi, aya anu konten joget-jogedan, rupa-rupa dangarana ge sosmed, lain lembur. Beda jeung maneh mah. Di maneh mah tempatna tempat ngagibah, tempat ngagorengkeun batur, jeung buka aib batur. Ari ka batur anu konten nyebutkeun nauzubillahi min dzalik, astagfirullahalazim, geus kolot jogedan. Ari ka artis ya mah nempo cangcut, nempo kutang, mata meuni molotot. Kunaon? Sirik, turutan, teu mampu ngajedog. Pala dagu. Sakalina urang kaluar imah dipelongkeun bari jeung diomongkeun. Abong nyata tangga anu julid. Urang tara milu ngomong diomongkeun. Urang tara kaluar imah diomongkeun. Sakalina urang kaluar imah dipelongkeun bari jeung diomongkeun. Komo lamun urang hirup sagala loba. Beuki we loba jelema anu ngarinjeum duit, anu sariri, jeung anu panasan. Beuki we loba bahan ti omongeun jeung pigibakeunna teh. Baladagu. Ari sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Minantu bager ka mitoha, mitoha ge bakal bager kanu jadi minantu. Nanaon oge tergantung sikap minantu kanu jadi mitoha. Ceuk saha? Geuning urang teu bager ka mitoha, mitoha urang tetep bager ka urang. Ulah sangeunahna nyalakeun kana sikap minantu. Da eta mah saukur akal-akalan mitoha we anu goreng hatena kanu jadi minantu. Yeug, minantu mah pikiranna dewasa, aya oge anu butuh bimbingan orang tua. Eudek bager kumaha anu jadi minantu kanu jadi mitoha, anu sakirana mitohana henteu ngarangkul jeung tanarima kanu jadi minantu nama. Maka ari geus kolot teh mikir, ulah sangeunahna nyalakeun kanu jadi minantu. Bener teu? Kaladagu. Ingeteun moalnya euy. Ari keur ngalamun kieu teh ani sok inget kana boga hutang. Ingeteun moalnya euy. Cenah moal ingeteun. Sugan we atuh ingeteun euy. Keur susah kieu teh boga duit sok atuh mayar hutang. Moal cigana mah moal ingeteun matak teh ka dieu ge mau pohokeun. Maneh sedia ka urang. Aing mah bodo amat. Terus maneh pikir lamun maneh sedia ka urang bakal hidup balangsa. Emang maneh saha? Baladagu. Yeuh, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot aya gas 3 kilo dagorkeun kana huluna aya ngadaguan karma mah lila. Aduh, ripuh besti, umur beki ngolotan, pangabutuh beki nambahan, pemasukan beki ngurangan, edek ngeluh, tapi era kuno leuwih ripuh. Aduh, tungtung nama ye, nyagap deui wae hulu. Dengekeun sia besti, zaman ayeuna mah ulah bager-bager teuing kanu jadi babaturan. Mana babaturan ayeuna mah dibalageran teh lain marulang tarima, karalang marulang tai. Punten-punten we ieu mah sanes sekarang, tapi fakta. Baladagu. Jadi awewe mah genah, ya anu neangan duit setengah mati mah lalaki. Ceuk saha? Ceuk saha? Saha eta nu ngomong sangeunahna? Yeuh, emangna pagawean awewe teh ngagoler wae. Baju bersih sarareungit tinggal make kusaha diseusehan. Ayeuna dahar tinggal am, kusaha anu masak. Kuririwa galak. Sangeunahna baladageun.